pisan goblok ting mana ditahan mati tangan ronda teh barudak. Bagian ronda di aduh. Lalandang pisan kita. Bina-bina ting sia teh selain cetuk datang teh mun assalamualaikum ka aing geura molor. Para rusing waduh aing mah. Para rusing kunaon atuh? Heueuh aing itu pemajikan beas-beas. Tiba kudu ngaronda aing ngaronda aing mah. Landang pisan aing mah. Ada kewajiban teh karasa pisannya saminggu sakali teh. Heeh aing tiba malam Jumat wae ka bagian teh. Ya atuh dari jadwal ronda mau pindah-pindah sia teh lantar teh ka RW pindah. Aing bari nage rujit barang anjing maneh mah. Borangan pisan, riwasa gudubag-gudubug we. Dah, borangan. Ayo geus eueuh teh borangan Pak. Ai si Mor geus nyapa deui nya? Pan kamari ge indit na angkot ka ditu. Nama tuang nyamper si Maman nama. Tadi dia menampuan lampuan. Aduh, sia kana tingguling cek aya grusak-grusuk pisan. Deuleuh geura. Ih, Wak. Sarona labung, Wak. Aduh, ieu pisan ukeun nu kieu. Ih, cokora. Deuleuh lempang geura deuleuh. Atuh teu kira-kira nu kitu malang di dieu. Kapan ngaranna ge di Karang Batur sekali lagi aya meureun. Abina-bina teuing. Ieu mah di leuweung-leuweung teuing atuh. Siap lah. Di deuleuh cek aing geura ileuh. Aing mah ka deuleuh ieu mah. Nah naon nu dirasan budak gaduh we aing mah anjir aing segala di jalan. montok grusak-grusuk teh geura. Aing lempang na mentong tanggah teuing cek aing deuleuh. Man. Bisul dewa yang merenang. Ayak merenang di turun hareup. Man, ronda. Aduh, aing sebagian ronda teh euy. Aduh, aing bingung alasan namanya euy. Kamari geus bisul. Aduh, anu di alasannya mah euy. Mana euy? Maman. Aduh, anjing, bura-bura wae. Maman. Modar meruak kamari bisul nih, kamari geus gering deui wae. Kira kumaha gering wae sia teh. Maman. Aya meureun aya nama euy. Man. Wayahna cenah cek polisi kudu ngaronda aya jatah 100.000 ewang man. Cepet. Lumayan euy. Wak, oke siap lah. Net sehar mara Wak. Si kunyu kayak ku aing bejan 100.000 mah tuluy init. Mun 10.000 mah SW kedekem dinya. Mau 100.000 mah pasti bijil. Bener itu Wak, sek sehar mara 100.000 teh. Banget sia hurung gitu aya kana duit meniru hiap pake ngaronda. Bohong ieu nya. Hiap ngaronda na sanek mayarna tuh. Aing kalah tuh. Bobot lo eta mah euy lah. Ayo wae SW anak kamjeng na kamayap sakitu keur genting. Aduh, kita malam Jumaah. Urusan sasahana kemana nu ngaronda inya. Aing. Ya isuk mah geura protes ka si RT geura piraku we lampuan pas ronda teh aing ah. Ya kamari ge geus ngomong. Kayak cenah ngajual ieueun heula cenah. Ngajual naon tuh? Juga endog meureunana bukan. Abahna. Aing. Tuh bisa ngomong andalan tuh urang teh hati atuh jeung ieu ganti ku urang RT nanti nya. Urang atuh ganti ku sorangan. Aing bebas, kurang dibebaskeun heula lagi. Lain aing ye. Ya tip kamana heula nguliling teh ayeuna teh ulah nepi ka gagal malam kamari ge. Bagian ronda si Mimin aya nu modog hayam. Ulah nepi ka kitu. Nah, mah aing bi onah beak kabeh hayam lah. Ku careuh teh Wak. Ai keur serius teh ku careuh segala. Kunaon? Ku jalma digodot bari di kandangna teh ditulisan cek aing anakna hiji ditinggalkeun teh nu leutik. Wayahna cenah hayam dibawa kabeh cenah. Nitip ieu cenah anakna gedean heula engke lamun geus gede diteang deui. Eta jujur gitu Bang. Goblok eta teh bangsa teh. Eta curang mangogok gitu mah. Kana boga kandang. Ngaheulina. Oh, gua mata kudu ulah talangke.
Lamun urang ayeuna bagian ronda aya kebangsatan aing herak batur. Kemarin bagian saha anu eta nu kalungitan? Si Dodo kamari teu geus salamasina mun nya. Ah, banyak. Sana teh. Heueuh asa mah. Iya, aduh. Lu wasianya. Aing mau iya ya, wi. Malam Jumat sia. Nanya nu saya. Pamang itu jalan. Teh. Kumaha lamun aing jantungan di dieu? Iya, Kemana? tadi mah. Halo, Cok. Iya betul. Tadi ya. Iya. Oh iya Pak Tua, ulah cari cing di dia, Bang Wiro ada tuh. Kali ke Bang Oban ya, ulah. Badan agen perelek. Iya apa tuh? Tapi aing ke tengah wa lah. Saya atuh kabina-bina teuing hiap. Boek ngajisieun. Lain asa tari Rizky di dia banyak. Di sini mah cuacana Pak. Heeh, sugan teh panas. Lain ya, ai jauh-jauh ti Cianjur ka dieu naik naeun. Kalau pan urang teh terus pusing jeung ditutup geuningan teu boga gawe wae. Mana di Cianjur mah pan alus kana perekonomian model ekol karena Nya anu alus mah pan beureunan rezeki teh beda-beda. Mata kurang teh merantau oge ka disugan ka di dieu mah papangih kitu jeung. rese ya di Ciamis mah dagang ge era rese urang cobaan we, urang teh atuh di ditu mah urang teh geus nincak seplak neh teh semplek tuh saat teh. geus teu waresana naonnya. Jigana teman aya nu ngaheureuyan eta. Jigana mah aya nu sirik pidik ka urang. Nempocing kelek heula gara. Oh, jigana kana kelekna kumaha? Di dieu mah mun aya nu ngaren pasti kana kelek. Sok aku deh. Lain eta bener kitu wae ki dagang Baso bakso. urang rek dagang bakso ikan. Yo, era urang ngamimitian Mau mah. kudu era urang mah da demi pemajikan dan si buah hati. Aja, resep dah model kieu. Udah itu lalaki mah kudu bertanggung Lain jawab. eta kan aya dagang bakso mah wae kudu ngamodal heula ngamimitian da caos kare itu kompor. Lainnya kan beda mah sabaraha pira meureun aya nu kitu mah pan aya gorobag naon aya lieu. Gorobag mah aya tah, Oh, geus gorobag. eta nya, Ya tah. pakaian urang sorangan Ya ieu. pira meureun mah modal saeutik mah. Oh, gua eta mah rek ilu dagang mari bener mah. Rek di bismillahan lah Nah. pokona mah. Isukan mulai dagang meureun. Ya isuk bisa Oh, bisa. meureun. Lah tu urang daguan heula nya, rek cai heula sakedeung euy. Tah, sorana geus kieu. Ih, kalau urang lamun hayang udud kemana ieu warung pan teu nyaho? Aduh. Nah, kumaha mah jus. Di dia tah tinggal lurus we ka ditu. Aing geus teu kuat orang. Berarti bubang. Bayarna mah geus teu kuat. Lain ke belah mana warung? Eta ka dinya tinggal lurus tah. Supaya lurus tanyakeun. Wah, kurang ke warung heula tuh. Oh, sok. Jep lah wa cok ka urang heula jeung mau kopi euy. Heuh nama teh nam. Nah, naon maksud ieu? Hareureuy teh urusan aduh ampun. Sia teh pasti disakat jurignya. Nah, naon maksud ka aing hayu we ngarelek we ieu. Iya, Gua aing borangan. iya. Iya. Wah, buru. Mulai meni permasalah ieu. Tarung sok ieu. Aing hayu we ngarelek kurang. Takolana tuh eta mah. Nyaring teu terlibat teh. Mana heula? Naon atuh guru pak jurig. Jurig naon sih ngeunang ngomong teh? Dua jurig. Jurig naon sih teh? Buah garong. Aing di dieu mah. Warung ngerti kok.
ketuntung dunia di aing negara paling asa teh jauh-jauh tinggi. Ini warung teh di luar teh tadi aing. Kok jauh. Juri naon tuh? Apa lagi sih ngomong teh? Mana juri atuh? Yuh, di dieu yuh. Duaan. Di dieu, tapi mau karung juri na, Pak. Juri mau karung naon atuh sia teh? Juri di dieu. Urang bener mau karung naon sih bener? Mau karung dan juga tapi daya. Bangsat teman ini. Akbar astagfirullahaladzim. Aya naon itu jelema teh? Goblok aing leuwas. Ayam. Tapi naonnya bangsat gitu. Anjing teu bebenangan malam ayeuna. Ya Allah, udah kali Can milik. Wih, saya lepaskan gua ini ke kawakil. Can milik dilepaskan milikna. Geus puguh eta mah geus di tangan, mak. Anjing gila babi naon tadi katabrak ku aing. Ada jelema teh. Begitu bangsat apa naon? Yo, sana ya. Ya benang ieu. Papen. Naon ya? Hayang goblok. Ah, iyo. Mau kayamnya. Teh sumpah. Saurang deui ka mana saurang deui? Iya bener sih teh tadi. Heeh, mau iya yuk. Buka apa abdi mah teh terang. Ai ieu hayam naon ieu? Nya da teu apal abdi oge bieu. Ai mana urang mana? Abdi urang Cianjur. Ieu mah teu wau Bang euy orang dieu. Heuh urang Cianjur sia garong hayam jauh-jauh teh Cianjur ka dieu. Henteu pan teu punten sanes Ai abdi. ieu hayam buktina sia teh Nya buktina mah eta mah bieu batur bangsat nama diadu jeung abdi. Hayam tinggalin. Tapi wa ai sorangan keur saha di dia? Abdi mah nu nujuteun Mang Ambon. Pada icalan baso anjing. Lah ieu ulah percaya wae mah balana. Anu bener sia teh. Muhun, Pak. Yap kamu jeung aing yap. Bawa eta na yap. Nah, jadi kieu itu. Ieu deuleu buktina hayam. Cek aing masih page cekalan. Mun kitu mah geus we tadi cekalan aku aing. Ke penari milik mah kitu. Aya dina musik oge dina lagu ge. Jika tidak hari ini dapat ayam, mungkin minggu depan. Ayam. Leungit hayam Spesialis lagi. ayam kita mah. Minta hayam halus eta mah. Wak. Cih, nu barnet teh teuing ka warung ieu can datang. Wak. Napaleun kitu ieu warungna. Saha sabdi mah teu apaana. Heuh saha atuh ieu hayam di mana? Nya tadi aya nu nyana kata Ambon. tinggalin. Ari ieu saha nu benerna? Wak, naya naon wae eta Wak? Barnet kunaon? Nu puguhna ieu kumaha Bon ieu saha ieu? Ieu mah barnet wae ti Cianjur aya naon kitu ieu. Aduh, aing. Ieu teh urang keur ngaronda di ditu. Ai ceuk ieu teh aya juri cenah duaan. Bu teh ngarumboy ka dieu. Tah, ku aing teh tah diboro tah deuleu tah. Ieu jalma ieu kunaon mau hayam tah deuleu. Tah. Yuh, Wak. Turungan mang lain urang. Yuh, Wak, ieu mah barnet ti Cianjur. Erek ilu dagang baso ka. Ieu nu benerna hayam kumaha ieu? Jadi kieu urang teh caritana teh urang teh diadu jeung jelema duaan. Heeh. Marana ke samping duaan. Diaradu nya jeung urang teh ngajeng ka kuat teh ka nyeri ieu jeung curungan. Ka mana jalmana? Ka ditu ari hayam namanya eta ditinggalkeun. Yo, Wak, Tadi. mungkin barnet mah. Jam bager atuh di Cianjur aja. Bager. Ieu iraha ka dieu no. Tadi sore. Sore kadena jam 5-an Wak kadena teh. Ari mana geus laporan can ka RT? Ji puguningan nopan urang tadi ngider heula bakso teu ka boro. Yeuh, lain kitu Ambon. Heeh. Lamun aya tamu komo meuting sia teh kudu laporan heula ka RT. Oh, pan ngider Wak teu ka boro win pan balik burit na kumaha. Heuh, pan ayeuna teh nyaho sorangan keur usum garong tadi. Ya hayam saha ieu? Heuh, eta meureun tadi duaan teh adu eta Wak nu tadi ciri-cirina kumaha Wak? Da Sugan. teuing da ditergos kitu jiga ninja ninganan kitu mah ke sarua. Oh, ngariok urang geus. Ari ek di dieu lila mah, ieu isuk laporan ka RT. Heeh. Bisi disangka aya kumaha ieu keur terjadi pan kieu loba bangsat. Nya atuh hampura abdi, Pak. Heeh di Ampura, urang Ampuranya. Ngan wayahna Ambon. Isuk mah lamun si Uwa rek lila di dieu bebeja ka RT laporan. Jadi engke warawu jeung masyarakat. Oh.
Oh, kayak isu Bawa bae heula ieu mah bisa anu kalingitan hayam gitu di urang. Oh, Wak, siap. Ya bisa aya keneh bangsa itu. Wah, tadi kumaha? Untung nanti untung langsung dibawa ke dia. Nah itu kunaon dosa naonnya da. Padahal mah keur leutik tara nyacak gantihang nah maka dituding maling. Laporan heula tadi TKR di dia keur genting di loba nu maling hayam. Aing leuwas Untung Wak tadi gebugan. Aduh aing kumaha. Geus belah ka jero Wak. Ayo. Wangi obatan untung ku modal oge.